Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi moal eleh ku palurah. Abdi ge tiasa pantun. Lamun abdi pantun sadayana ngajawab cakep. Siap? Siap. Urang teh heula, ibu-ibu cakep gitu. Siap? Ibu-ibu, bapak-bapak, neng nais, tukang son, can mani, tukang son. Siap urang pantun heula Bu. Daun salam daun laja, kurang kompak. Daun salam daun laja, bunga jawab salam cing lebat surga. Daun salam daun suci, bunga jawab salam cing tereh ibadah haji. Hoyong ibadah haji, hoyong ke Mekah, hoyong naik pesawat, wios teturun deui. Daun salam daun danas, nu ngajawab salam pamigaduh hutang cing enggal lunas. Pangtarikna kaciri gede tanaga. Sudah isi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun cing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina cing boga mamah muda. Sieun ibu salakina kawin deui mah. Mantapan urang tatih mereka tinggali. Lain pernah naon teu enakeun korsina teuas. Ibu lamun kudu dibejakeun mah tadi wengi abdi teh tos ceramah di Cikalong Wetan. Uih ti Cikalong teh henteu uih deui. Kunaon jadi rusak itu. Akan baik lah. Walaupun hareudang sakieu panasna, mudah-mudahan setiap cucuran keringat urang masih ngagugurkeun kana dosa. Ya Allah ya Rabbal. Hiji cenah luka dua mudah-mudahan riuman ieu ibu-ibu nu haladir sadayana jamaah nu hadir sagala pangabutuhna masing diijabah ku Gusti Allah. Ya Rabbi. Sok turutan sadayana ya Rabbi. Inni tawassaltu ilaika bihabibika wa rasulika wa adimil qadri indaka sayyidina Muhammadin fi qada'i hajati allati uriduha al-taqdiya hajati. Mangga sebatkeun pangabutuh kahoyong hadirin sadaya. Ya Allah. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskan kita teraskan. Ya saya telah.
Perasaan di jero mah asa aya nu bodas. Lain kunaon ibu abdi mah bungah dibere susu teh sabab sok jadi pembahasan. Da abdi mah terkenal nu baligoh kurang sumanget. Nah ini mau baligoh kurang susu. Tadi apa dikisah mama 4 tahun teh kapan nyantri jadi kan masih kiat setengah jam, masih kiat. Tos pada tabu 11 tadi abdi dongkap setengah 8. Teu salah abdi mah. Engkau mau balik disebutna acara pokok ari disimpan pang panderina. Lieur teh nu kitu. Saha nu lieur? Puja dan puji syukur, sembah sujud, taat dan setia, tunduk dan takluk hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tiada bertepi. Ditatanya alam semesta ini dalam satu susunan yang rapih dan harmonis, semua beredar pada orbitnya dan berputar pada falak yang telah ditentukan. Wa kullu fi falaki yasbahun. Salawat beserta salam, salam penuh kecintaan, salam penuh kerinduan, salam penuh keagungan, marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad. Ibu cinta ka Rasul, bapak cinta ka Rasul. Karaya bapak-bapak, kunaon dari bapak-bapak taranyora. Ngatakan abdi mah horeang nanya ka bapak-bapak teh. Taranyora, aya ku ayana nyora pika keungeun si bapak mah. Pak cinta ka Rasul. Hadirin sadayana cinta ka Rasul. Ari ka abdi. Itu aki-aki ibu cinta. Amit-amit. Niat jauh-jauh ka dieu teh rek bari neangan sugan meunang nu rada heran. Eueuh warung aya pemuda henteu? Pemuda belah mana cikinya? Hek kali-kali pemuda cicingnya diharap ngarah cenghar nu barigoh teh. Ulah nepi ka cinta urang ka baginda Rasul bertepuk sebelah tangan, bu terang bertepuk sebelah tangan. Terang teu ibarat ayah hiji pemuda anu goreng patut kacida luar biasa, penek, pegek, pesek, hidung, hurik, hirup deui. Bogoh ka Aduhnya teuing Pak Kades tara didoakeun ku rakyat teh. Mangkaning ibu jadi pemimpin teh capek, betul teh. Urang oge salerosna mah pemimpin jang diri urang sewang-sewangan. Mimpin awak nyalira geus hese komo deui mimpin awak batur, betul. Dina kumaha kisah kitu urang doakeun para pemimpin urang masing sarehat, amin. Abdi mah karunya ka pemimpin teh komo RT jeung RW mah. Leres teh. Namun jadi presiden nalika diomongkeun ku urang dieu moal nepi moal. Tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika ku ibu diomongkeun bakal nyap. Namun aya kejadian di suatu kampung pasti nyalahkeun teh ka RT RW na. Betul. Kamu ayeuna keur usum BLT. Panu teu kabagian teh nyalahkeun RT. Sok aya di dieu nu kitu. Aya nu kitu. Nu belah mana diuna? Sok tara ngarasakeun kacapek pemimpin. Lamun aya kejadian di hiji kampung aya nu kamalingan pasti ditatanyakeun teh saha RT RW na, padahal RT RW teh nu maling.
cingnya ka pemimpin. Urang doakeun pemimpin urang mudah-mudahan masih biasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Kantahilap nu kasih ngabdi di pika hormat panitia penyelenggara. Urang doakeun mudah-mudahan segala rupi pengorbanan perjuangan panitia anu parantos ngorbankeun harta tanagi oge pikiran kanggo nyukseskeun ieu acara mudah-mudahan masing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir di dieu aya 100 urang maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Makanya dia dipilari ayah 5.000 urang dia. Ayah teu kurang sakedik nih kurang sakedik ayah teu ayah itu kutu jeung buukna itu capek bu janten panitia teh saacan acara muriling ka setiap kampung bari mamawa kenceleng muludan barade yeuh nyumbang muludan aya we nini hareupeun imah jang kadieu sakedah rek muludannya nuhun ini saha mubaligna teh neng nais menang mais neng nais nini oh neng nais di mana neng nais teh eta di Bandung Barat nyandung opat di Bandung Barat nini oh urat pegat lain urat pegat nini di Bandung Barat di Cipongkor oh di Cipongkor yang ngomong tadi teh cing bener ya atuh nini rek nyumbang jangan amplop nu balik barasa teh nyebut duit dina jero kutang anu gambar gedog alias sare jadi harga mau balik teh astagfirullah amin aya macing ditebihkeun capek jantan panitia teh bacakan urang doakeun panitia masih sarehat amin. Nukosi mabdi dipika hormat bapak-bapak aya bapak-bapak ari bapak-bapak belah mana cicing mah ari lampau seueur kene istri geuningannya bapak-bapana teh nu ganteng gagah perkasa mirip artis presenter 4 mata siapakah dia ibu-ibuna anu cantik jelita mirip si Andin dina Ikatan Cinta. Nah, wajah-wajah karasal kasih Elsa ya teh. Osok ngarontan tara. Osok. Tara kaliwat. Urang ngadua ka Allah mudah-mudahan riungan ieu masing janten wasilah urang ka Allah dijantankeun janji anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimin ulama masing dijembarkeun milik rizki anu loba oke masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus amin ya Allah ya rabbal teraskeun hareudang ya teh sami abdi ge hareudang di jero dibere kipas 1-2 atuh teu wae masuk angin geus dari awal sempurna pokona. Alhamdulillah dina siang ieu urang sadayana tiasa riung ngumpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus teu puguh tetempoan jeung teu puguh rarasaan. Nu tunduh aya anu sare, anu lapar, anu haus, hayang jajan, teboga duit, nu hareudang, aya rupa-rupa kaayaan jalmi tapi sok sanaos kitu ieu teh mangrupikeun majlis kabungah bungahna umat Islam kulahirna baginda anu mulia nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah ya muhaladir di dieu tong baroraah nyumbang ku dinar jeung dirham dalah ku bungah nage bakal matak ngengkeun syafaat Kanjeng Nabi. Amin.
Atuh harapan kali dua orang sadayana mudah-mudahan orang nu hadir di dieu masih ngengengkeun panghampura ti Gusti Allah. Nu kahiji masih ngengengkeun panghampura ti Gusti. Aminan Bu. Manita qala liyata'allamal ilma gufira lahu qabla ayyahtuwa sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalalala. Bantuan antu siga tadi ibu-ibu qasidah geuning reso. Araya keneh teh ibu-ibu na? Kong ibu bantuan abdi nu nyanyi sadayana ngajawab syalalalala. Siap? Siap. Nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Balikan deui ibu. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna. Amin. Pangadoa kitu teh. Oh di dieu mah kitu nya mun ngadoa teh ditembalana syalalalala. Ibu abdi bade naros gaduh dosa teu? Gaduh dosa teu? Seueur tanah pisah kedik. Bapak hoyong terang ciri-ciri jalmi nu panggedena dosa. Ibu hoyong terang ciri-cirina jalmi nu panglobana dosa. Hoyong moal isin moal keula urang pilari nu mana ieu nu panggedena dosa. Ya kupingkeun nu panggedena dosa nu panglobana dosa nyaeta jelema anu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap manusia anu hidup di alam dunia pasti ngagaduhan dosa. Rek nu leutik, rek nu gede, rek nu karasa, rek nu teu karasa, betul. Hapunten Kang urang nyarita heula sakedah. Wios nyarita heula? Baheula ibu aya jalmi namina teh nasuha. Saha cenah? Nasuha. Saha cenah? Nasuha. Kurang tarik? Nasuha. Dengan harebos parau kitu. Ari nasuha teh gaduh akhlak goreng patut. Sok pulang paling. Di antarana nu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabangsaning popoyan. Jeung spesial nasuha mah karosokna teh maling jeroan awewe. Naon jeroan awewe teh? Naon Bu? Da baligo mah teu wantun nyebat kutang jeung cancut dina panggung. Hah? Pakaceplosan eta. Tapi nasuha ge apalan Bu, apalan merek. Jeroan ibu-ibu yang mini-mini mah teu dipaling dah horeameun. Tomboroning maling juri oge teu kieu nu mini-mini mah. Betul. Nu kadua karesepna nasuha teh nyaeta maling boe. Apal boe? Naon boe teh? Kaen kapan? Jadi lamun aya nu maot boehna leungit berarti dipaling musaha. Ku si nasuha. Hiji kali waktu aya kiai ngantunkeun barudak kiai teh sieun hariwang bisi boe bapana dipaling ku nasuha nu akhirna disampeurkeun nasuha teh ka imahna. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Ari Mang nasuha masih keneh sok maling boe? Masih atuh Jang. Sok dikamanakeun eta teh boehna Mang. Mang sok diicawe lumayan menang 200.000. Kieu lah Mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipaling ayeuna we digentosan artos 200.000. Dibikeun tah amplop kana suha tapi nilai dibuka amplopna isina teh ngankur 180.000. Atuh mah suha teh ngadat. Jadi urang ieu
Lamun masihan amplop teh tong sok kurang. Sabab urusanana jeung boe. Nasuha teh dendam ibu nu akhirna digalik tah kuburan kiai teh. Barang digalik nasuha ruas kacida luar biasa. Milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag, bahkan boehna kaduruk, jasadna buntung. Allah ya Karim. Terus nasuha ngarewas kana cepilna si mayit. Kang ajengan pamitia sama penting isukan wartosan we ka abdi. Naon ieu teh sababna? Singkat cerita ibu datang we arwahna teh penting-penting. Nasuha sieun teh. Sieun teh. Piraku sieun panggil mah abdi nu ngomong naon we. Abdi teh can jadi mayit atuh aja. Cek arwah teh nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh pangajian di daerah anu beres pangajian tuluy parasmanan. Ari abdi mah can parasmanan. Beres parasmanan kabeneran dagingna teh nyaleutik nyaliat teuing di dieu mah. Aya nu nyelap dina huntu akak kaluman nyolekakeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu menta hampurana heula kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun ibu mangkat ingan keur nyolekakeun pager batur saeutik kitu siksaanana. Komo nu sok maling awi, komo nu sok maling sendal di masjid betul, apalagi yang suka korupsi leres. Nauzul matakan mudah-mudahan orang sadayana ngariung di dieu masih janten kiparat karena dosa perdosaan orang sadayana. Sok atuh kudu akur jeung mubaligah teh kieu amina. Amin. Siap? Siap? Sakali deui. Mudah-mudahan riungan ieu masih janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadaya. Salamullah ala yasin habibillah. Zaman sinting panto sedan matati ayeuna mah sin zaman loba pemuda marake ninik make para sea ngabebetkeun piring. Eke heula ibu ari nini make lejing kumaha nya? Leuweung ari ibu-ibu mah masih kena nyangsang. Dan nini mah meureun habeun we merosot. Bahaya lah nini tong make lejing. Bahaya. Teraskeun sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Zaman gelo loba salaki anu teu mulo kapamajikan teu mere resiko unsrak-insrek bari nonton Awas berdei. amit-amit ayo bapak-bapak unsrak-insrek nonton leho nya kumisan berarti kumis nanti jadi jembatan leho. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Zaman